Mana tuh kopi bapak? Milih lapisan. Lancang atuh mak. Sabar atuh Pak, sekedar diri. Ya, kopi lah. Mantap pisan. Ya, itu pemajikan sarua. Dari si Dadang kemana mak? Sareke nih juga Balik nama. kana. Urang kan ayo. Iya. Rin, akang teh cinta Rin. Ngan neng mana pikiran akang. Opyu pokoknya Rin. Dan, buru huda. Bicarang di luar teh. Dasar budak males teh. Buru hudang. Nanti mak Dadang teh keur ngimpi indah pisan. Hudang lain sarewais buruk kokok teh. Oh ini rari wah. Buru hudang lain yang gawe gitu. Oh ini rari wah. Udah. Saya mandi. Kemana dah? Nah, kamana wae ge bisa. Tak budak teh. Kurang ajar pisan. Rokok. Kawas pernah ngidam ke kesampean. Ngomong apa? Ada yang ngomong. Tang, ayo mana geus menang gawe can? Encan nyata hese namanya gawe teh ngalamar kali itu kali itu kita di sekolah wae hese asupna. Sarua tuh jajang ge da can menang gawe. Da ngalamar ge da ditarolak ae. Ih, jangan mana mah asal bakutu wah. Nya iki duka teu nyaho tapi ge Jorok. ih. Tang, tinggal geura itu aya si Dadang ka dieu. Mana? Tanu keur lempang. Lah heueuy si Dadang ka Dedang. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Di mana mah Dedang jam sakit karek bijil. Beungeut can susu kitu teh kan. Jangan gawe euy. Di mana? Di alam mimpi. Be si jurig mah. Tatang. Kemana nya si Tatang? Awas wae sia mun kapangi dijadikan perkedel sia. Tah, itu si Tatang. Tatang, mari tatangan ke mana apa di dia? Kenapa? Kenapa deui? Sosok gerak balik, balik. Aslina kenapa deui ya mah? Ayo balik, balik. Pak ah. Sosok balik, balik. Ngadon ulin wae. Nyeri. Be si Tatang. Awak badak banget sangat. Pagawean di imahnya se. Pan si Tatang ngiluan APTB, Naon APTB teh? Asosiasi Preman Takut Babe. Aya wae mane mah. Aya neng lireun. Dang, kunaon emane kapeuneumpeunan atau cacingkeun? Beuh lain atuh. Nah, dang aing ngarti atuh. Urang ini atuh. Kang Dadang serangan bae. Mohon neng sarangan wae. By the way anyway bus we bade ka mana geus? Teu ka mana-mana Kang, didina bade ka Akang we. Hah, ka Akang? Neng, Akang teh hoyong nikah sareng Neng Ririn anu geulis teh. Neng bade teh nikah sareng Akang. Kumaha Kang, didin teh pasti gegeuwat. Ku ambu sareng Abah. Eta nikah? Sabar Kang, pan didin teh akan ngajawab. Oh, mohon atuh Neng janten kumaha? Kang, didin teh tiasa kami nolak Akang. Maksudna? Dia tuh angka ambu sareng apa? Assalamualaikum. Abah, Ambu, Dadang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadang. Kau Dang. Mau ngecelik Dang? Mohon Bu. Wah. Kak. Mangga Kang ye. Mohon Neng. Tumben Dang ka dieu aya naon? Mohon Bu Dadang teh kali teh bade ngalamar Ririn anak ambu sareng Abah. Hmm. Naon? Ngalamar anak abah. Mohon Bah.
Mana tuh mikir sugan rek dibere naon si Ririn jeung anakna. Mana nganggur mending ini ti mati dia. Abah, urang ngabela mana? Terus abah tuh ambek-ambekan baik. Dang, mana mending ini ti mah dia. Oh, mohon atuh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang kurasakan kini. Tang, eta buk maneh putuna asal loba gitu. Wah asli na, aduh wae mana mah. Ih, nyaanan. Oh, jika nu areng we gawe wae. Daun. Isu poho, isu mangilu ka urang gawe ka kota. Asli na lang, orang geus dua pikiran gitu gua. Ayo ah. Ayo ah. Neng, akang teh dek melarang kerja ke kota. Gawe naon atuh Kang? Jadi pembasmi juri gue kumaha. Ih, akang memang bisa. Bisa tuh Neng. Lamun teka tarima jadi tukang juri, akang mah dek jadi tukang chat weh. Loh, kunaon Kang? Ngame akang tiasa mewarnai kisah cinta kita berdua ini sampai ke pelaminan. Ih, si akang mah pala kaciprut, kumat. Bae we lamun teu katarima jadi tukang chat, akang mah dek jadi tukang jahit weh. Emangnya bisa? Tiasa tuh Neng. Akang hayang diajar ngajahit meh bisa ngajahit hati arurang duaan nepi ka salawasna pokoknya. Ih, gombal wae akang mah. Bae teu jadi tukang jahit ge akang mah dek ngeleran di gawe dek jadi tukang sutradara. Emangnya bisa Kang jadi sutradara? Bisa atuh pan akang teh hayang nyieun hubungan kita berdua teh happy ending jika di film-film. Ih, akang mah gombal. Es lilin mah ece kalapa muda. Ma, Pak. Iya Pak, lu dimana budak abi teh. Mah kabarna? Ah, saya bisa Pak. Kunaon Pak dioprek wae motor teh? Apa dah perumahe? Abi mah nyewa aku sana wae ka bengkel. Mun kitu terus Oh, mau atuh Pak. Tah ieu geuning budak abi ieu. Mau di Pak. Sok pernah balik mana ieu? Nya Udah nungguin wae, sosok pernah balik. Alhamdulillah tadi mah Sosok Pak. pernah balik mana? Aslina kenap deui. Ih, kopi dan saya. Bu, aduh besar kirim teh. Kunaon ari bapak? Ieu keblalajo dan pindah kana da kocan dan pisan. Kadon adat-adatan atau salat isya can? Geus. Tuh si mama geus masak kepadahan. Rebes atuh Pak. Ieu teh jajang teh hoyong aya nu bade dicarioskeun ieu teh Pak. Naon? Ieu Yang kawin sih. sanes atuh Pak. Sunatan deui. Aduh, Bapak mah apaan terang meureun jajang teh tos disunatan ti kelas 3 SD piraku disunatan deui. Saya atuh. Ebek deui itu aya kampak. Astagfirullah. Enjing teh jajang teh bade angkat ke kota sareng Dadang jeung Tatang bade milarian pekerjaan nyukeun pidoan apa? Oh, gitu ha. Tuh ku Bapak didoakeun di dieu. Nuhunnya Pak. Jajang enjing bade angkat heula. Tang. Naon deui Pak? Sisihan geus pangnyeuseukeun, ngarit geus dipangaritkeun naon deui? Lain eta. Tuh, wadah geus dikumbah kabeh. Pokoyan geus dijahit. Lain naon deui? eta. Eta cenah apa ini? Wah, kan ngomong atuh. Mana mah? Aduh. Itu juga balik deui mana? Ah, sok ade di jalanna. Ya, kalapa lilin es ece. Siapa? Mana tuh kopi Bapak? Anjing itu kan itu. Saya tahu
Kemana dan? Kemana wae ge bisa. Eta budak temni. Itu kayak itu si itu kan. Membasmi juri. Ih, akang mah. Alhamdulillah. Kumaha kamari versi berapa teh? Ah, kirang gesep. Aneh. Nya baikna parututnya ayeuna mah. Tas ini ge mungku abi mah aduh. Ah, atuh. Alhamdulillah. Bus, Salim. Mana Salim, Salim. Abus, Salim. Abus. Yuk. langsung diuk ke dia. Biasanya kok cai. Mau benangin dulu kita mah. Endorse-nya. Halo guys, masya Allah tabarakallah. Kali ini syuting sebagai ambu, guys. Ya guys ya. Sekarang ambu. Tipe kayak. Udah iki anjing tipe kayak bales di. Kane anjing. Sekian teh mana, woi? Ya guys.